Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu teh geuningan anu kasepnya ceuk maho sa Jawa Barat dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanaraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu kagenep karya Kang Cepi Setiawan atanapi Ari Salse nya pala wargi sadayana. Bari ngantosan di oge nya dongeng-dongeng nusanes uploadan nusanes di pengarangna nyaeta ti Kang Rompis dina pedaran dongeng Dewi Skartaji nya saninten emas sareng girimis di Pasirumis tak acan di upload tak acan aya updatean deui ti pengarangna nya sami abdi oge ngantosan. Teras si Buntung Jago Tutugan di tasim kuring teh aya tilu YouTube bala wargi sadayana nya kanggo ngelasifikasikeunana gitu. Kisah tanah Sunda kanggo karya Bapak Iskandar oge kanggo konten-konten sejarah kapayunnya. Teras dongeng Sunda Mang Ian da YouTube eta khusus karya-karya Kang Rompis didinya dikumpulkeun. Teras YouTube-na Kidemang Gunung Halu tos lami ieu teh teu kaolahnya diantep we sabaraha sasi teu ngupload da ieu khusus kanggo karya-karya Kang Cepi Setiawan atanapi Kang Ari Salse. Kumaha salajengna ieu lalakon Rajapati teh wiranya kamari teh anu dianjangkeun ka alam siluman. Ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe nasim kuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa jantan rencang anu ngahibur ka pala wargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna bari ngarumpi deui jeung ibu-ibu ngobrolkeun di ibu-ibunya. Kanggo bapak-bapak bari nyikopai udud samsai ngabaheuhai di tepasnya bari ngabayangkeun bohay. Oge di tempat pada melanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur asgarnya. Teras di pabrik, di pasar, di kantor, di perjalanan bari nyupiran pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota ugi di pangumbaraan kumargi teu sakeudik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang anu ngahibur seunanya rencang damel malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan. Oge ulah hilap di like di komennya komen di alur caritana kumaha ta pendapat ieu lalakon dongeng teh. Teras ulah di skip iklan ada didinya penghasilan ananya pala wargi sadayana. Lamun teu di skip berarti nyawer ka Mang Ian boga duit yang meuli ku hotapan di masih sileuweung jang upload jang live. Sareng anu ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring da ieu sanes dina radio nu tangtosna aya iklan sponsor sapertos kapungkurnya. Ieu mah eta-eta ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari khususna dina widang dongeng Sunda. Anu ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu tah sabaraha we saikhlasna 2000 we tang parkir we wesnya. 2000 saurang da bagur supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalejengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu kagenepnya pala wargi sadayana. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung balik deui kana carita Wira jeung si Nini anu keur aya di lemur sampangan. Harita teh duanana leuleumpangan nyorang jalan di tengah pilemburan. Unggal manggih imah anu anyar dibangun maranehna nyelang heula nyimpang
saterusna ngajak ngobrol najan ukur saperluna. Saperti dina waktu harita, Leo ka hiji palataran buruan ngahaja rek nepungan hiji awewe anu keur ongko-ongkoh meula kembang. Sampurasun, Cek Sinini uluk salam. Rampes meni rajin eta meula kembang sakitu lobana nyi. Muhun ni geus sabaraha lila di dieu? Sasasi. Ih, geuning can lila. Nya sok atuh tuluhikeun. Nini mah arek nepungan nulian. Pokna bari ngoloyong. Wira keukeuh teu betus omongan, geus teu heran deui ku kalakuan warga lembur sampangan anu kitu adatna, tara alewoh dina nyarita, ngan aya nu aneh pikeun dirina, unggal asup kaburuan teh sok resep ngamban kekembangan tangka antebna keranan. Lian ti kataji ku warna jeung sengitna, awakna oge bet ngadadak sok jadi hararampang. Sakapeung kapikiran sakitu geus lila aya di lemur sampangan, tapi dirina teu ngarasa hayang barang dahar. Dina mangsana lapar oge, ubarna teh lain sangu jeung deungeuna, tapi cukup ku ngambe kekembangan. Tah sifat bangsa jin mah nya palawargi resep kadaharanna teh hawa gitu. Hawa kekembangan, hawa sesengitan, aya hawa tulang, aya hawa busi naon we gitu. Meureun. Ada unsur hawa mah hawa deui nya kadaharanana. Sajroning lumampah teh Wira ngajak paguneman. Tos seueur anu dianjangan teh, nanging rupina nini teu penak sareng anu dipilarinya. Ih, ulah salah Sujang. Kami mah teu neangan sasaha. Ukur nganter sabab maneh anu sabenerna keur neangan mah. Maksudna? Temal Wira bari jeung ngadadak kerung, sabab dina waktu harita teu ngarasa hayang panggih jeung sasaha. Pokona mah tuturkeun we, engke oge apal sorangan. Muhun atuh pami kitu mah abdi ngiringan nih. Leok deui Sinini teh ngajak nyimpang, tapi keukeuh sarua sok tara lila. Koloyong indit deui ninggalkeun anu boga imah. Sedengkeun Wira ngiclik nuturkeun Sinini. Cuang reureuh heula Sujang. Ceuk Sinini bari tuluy ngiuhan handapeun tangkal anu ngarampidak di sisi jalan. Gek duanana dariuk, Wira ngahuleng sanggeus disidik-sidik ka kare ece sieun jalan anu keur disorang teh kacida ngabulung pisan. Kuniang cengkat teutupna antep basa ngawaskeun kaayaan jalan. Banget teu kaharti hayang bisa nempo tungtungna aya di palebah mana, tapi hanjakal keukeuh teu katingali kalah jiga nu parat kana tangkuban langit anu kulau. Kakara manggih, nah bet aya jalan anu model kieu nya. Kebat pisan bari jeung jauhna ti kabina-bina. Gerentesna bari tuluy diuk di satengah meubeuteun maneh. Sinini ongkoh-ongkoh nyang hunyar, leungeunna mimiti nyieun deui racikan cara biasana, apu jeung gambir anu ditungkus ku daun seureu. Tapi teu lila ti harita, pok manehna nanya, Cikan jawab sing jujur, ari maneh betah di dieu? Wira ngahuleng sajongjonan, kumahanya? Ilmu teh saleresna mah karaos tingtrim, cocok pisan kanggo ngahandang-handing. Nanging balah kawe abdi mah teu patos betah. Ih, ari Sugan teh betah. Tapi teu nanaon ketang, wajar ari kitu nama. Saleresna mah abdi teh aya taroskeun ieu teh. Sanaos dipapaler oge keukeuh ngagandet tina mana. Heueuh nya sok we tanyakeun. Teu kudu asa-asa jeung kami mah Sujang. Hapunten pisan ieu teh sateu acana.
Abdi rumaos hemong wiretos lami aya di lemur sampangan, nanging lemur ieu teh benten pisan sareng lemur anu sanesna. Asa kuting tirim teuing malih kasebat nari kolot. Cing atuh manawi masihan terang lemur naon ieu teh anu saleresna. Teh burung sadar oge geningan maneh teh Sujang. Heug atuh ari hayang nyaho mah kami rek ngabijeh behaskeun ngeunaan lemur sampangan. Tah atuh pami kitu mah kaleresan pisan. Ceuk Wira marah mai. Sakumaha anu kungsi ditepikeun samemehna. Matak disebut sampangan oge alatan dipake pikeun nyimpang ieu teh. Ari kudu balaka mah anu nyimpangna teh lain jalma samanea. Waduh, lemur jawara teh ieu teh ni. Ceuk Wira bari ngoleset. Lain jawara Sujang. Abong sok mancok kana dongeng Mang Ian maneh mah nya. Jalmi model kumaha atuh anu dipimaksad teh? Jalma nu anyar pae. Wira ngorejat, reuas ngadengi jawaban si Nini. Astagfirullah, kumaha? Kupingan teh jalmi nu pokna teu kebat. Heueuh jalma nu anyar pae. Atuh pami kitu mah abdi oge tos maot. Acan maneh mah kakara setengah pae. Teu ngartos, kumaha itu maksudna? Ya, lemur sampangan teh lemburna para lelembut. Pamohalan pisan kasebutna lamun jelema biasa aya di dieu dina kayaan sabel genjeurna. Tah, maneh oge kitu. Bisana aya di dieu teh ku sabab anu datang ukur lelembutanna wungkul. Sabab waruga kasarna mah ditinggalkeun panan di alam dunia. Sok inget-inget deui geura. Leng Wira ngahuleng nginget-nginget anu geus karanapan ku dirina. Ti mimiti manggihan neni anu ngalungsar terus lumpat alatan di udag warga desa. Saterusna nemongan oge kalayan eces yen dirina teh kungsi naik kana gawir laju lumpat asup ka jero leuweung. Brai jelegirna kiara. Tungtung nama les we poekeun. Dina nyana oge anu bisa diinget bet ujug-ujug panggih we jeung si Nini. Nya akhirna mah bisa nyorang lemur sampangan. Ras inget kana tangkal kiara deui anu katempo dina panungtung sadarna. Pok Wira nyarita. Atuh pami kitu mah raga badag abdi teh aya di deukeut tangkal kiaranya nih. Bener pisan. Pernah nama aya di hanapeun tangkalna tati. Maneh teh ngahajak ku kami disuntrungkeun da bisi kanyahoan ku jalma anu keur neangan. Ge sakedap pami telepat ku kupingan mah Nini nyaurkeun yen abdi teh satengah pae. Leres eta teh? Bener pisan maneh teh keur dina kayaan ngambang ku malayang. Hadena ku kami di tepungan. Atuh pami kitu mah abdi teh tiasa hirup deui ni. Ceuk Wira semu marah mai. Cantang tu oge. Nah, Wira rieuk pasemon jadi alung. Apaan eta mah urusan nu maha kawasa. Ceuk si Nini muncereng. Urusan maneh mah. Urusan maneh bisa balik deui ka alam dunia atawa laju banglas nyorang kalanggengan. Taya nu bisa nangtukeun iwal ti mantenna. Nu matak sok we menta panang tayungan ka Gusti nu Maha Suci sangkan dipaparin kebarokahan. Oh, kahartos ni. Sajongjonan Wira ngalamun bari neuteub jauh. Hatena dientrepan ku karingrang jeung kamelang. Tada teuing mun seug dirina teu bisa mulang ka dunya teh bakal bingung pipetaun kudu nyorang alam anu beda bari jeung teu nyaho kumaha jeung kudu ka mana. Red kana jalan ngabulungbung anu sakitu jauhna dumadakan aya rasa sieun anu ngalimpudan. Pok manehna nanya, "Dupi jalan ieu teh berasna ka mana nih?" Ari anu tungtungna mah kami ge can kungsi nyaho. Ngancek beja lamun urang mapai eta jalan kina teh bakal panggih jeung jalan anu nyagak.
cek beja anu katamba oge lamun dikersakeun nyorang anu katuhu bakal panggih jeung tempat anu pinuh ku kasenangan taya hinggana tate. Tapi sabalikna anu kakenca mah bakal anyog ke tempat anu pinuh ku kaketir jeung kasangsara anu taya hinggana oge. Wira ukur ngabandungan kalayan daria pisan. Tapi deui sameme anjog ka jalan anu nyagak teh aya sababaraha tempat oge anu kudu dianjangan. Tah kitu meureunana dumasar kana katerangan eta ayeuna mah karitanya we diri sorangan geus sabaraha loba pibekeuleun nyorangna. Tuh tempo apaan sakitu ngebatna jalan teh. Wira beuki ngahuleng jero sagala omongan si Nini tebet ngaharib kana anu kungsi didengena di tempat pangaosan. Luk tungkul hate jeung pipikiranana dilimpudan ku kasieun anu ngagunung. Nempo Wira anu teu kedal omongan si Nini nyarita deui. Lain miheulaan pangeran, tapi kami yakin maneh mah memang can waktuna kudu aya di dieu. Hiji mangsa bakal balik deui. Atuh nuhun tembalna laun. Hirup mah ukur dharma sujang. Baik lakonan anu bisa dilakonan. Teu kudu loba itu jeung ieu. Da sakabeh oge keukeu aya nu ngersakeun. Nu penting mah jaga ucap jeung sikep ulah nepikeun ka nganyerikeun batur. Salamet jeung teu na diri urang ditangtukeun ku diri sorangan. Kartos diestukeun pisan ni. Ulah waka initnya cicing heula sakedeung kami teh nampa dawuh sakedeung deui bakal panggih jeung nu keur diteangan cenah. Ceuk si Nini bari marah mai. Ngadenge kitu Wira rungah ringe red ka hareup jalan anu ngabulungbung bari jeung suwung red ka tukang lembur sampangan. Dadak sakala breh katempo tika anggangan aya wanoja anu leumpang teunangan. Wira beuki mencerong hayang teges kanu keur leumpang. Tina tangtunganana mah ngarasa apal ngan hanjakal beungeutna keukeuh teu katempo alatan tungkul wae. Leok eta wanoja teh mulu ka hiji imah nu ayana di katuhueun jalan. Kuniang Wira cengkat, "Nih, ari itu sahanya asa apal kana tangtungan mah jiga Pakadala teu burung kapangi oge eta geuningan. Hayu urang tepungan." Tembal si Nini bari jeung kasampak geus nangtung digigireun Wira. Aneh jeung aheng deui wae anu dirasa ku Wira mah. Aneh jeung aheng deui wae anu dirasa ku Wira mah. Sabab kakara oge ngalengkahkeun suku, tapi bareng jeung napak dina lemah dumadakan geus anjog diburuan salah sahiji imah, breh katempo anu bogana kakara rek mancat kana golodog. "Sampurasun," ceuk si Nini uluk salam. Reg eta awewe teh ngarandeg laju malikeun awak. Ana breh teh Wira olohok mata simeuteun bari kedal ucap. "Neni, akang geuning aya di dieu." Walau Neni neges-neges bari kerung. "Nya, akang tos lumayan nami aya di dieu." Ceuk Wira bari tuluy nyampeurkeun. "Akang." Walau Neni bari sarua ngadeuketan, gabrug duanana patangkeup, taya nu kedal omongan, ukur paungku-ungku bari jeung ngumbar cimata. Si Nini teu buru ngrambisak, cimatana nyangkrung bedorek murag, tapi biwirna mah ngawengku imut. Udah rangkulan. "Damang Nyi," ceuk Wira bari neuteub deudeuh. "Pangestu Kang."
Asa celong eta Sucate sareng deui eta salira katinggalan meuni janten ngorotan. Duka atuh Kang. Raraosan masanesa sakali dua kali ngalangkung kapali dieu teh nanging sok kasampak subung wae. Akang bingah tiasa diparengkeun tepang deui. Sami Kang. Walau Neni bari ngusap Cimata. Brek Wira ujug-ujug si Deku. Hapunten Akang Nyi. Rumaos Akang teh lepat. Akang kaduhung taya hingkana. Cek Wira bari ragrag Cimata. Naon teh Akang? Ampun anu kasuhun bager. Cacakan harita teu ngantunkeun salira mah. Tangtosna oge moal kajantenan sapertos kieu. Kedah janten emutan Kang. Akang rumaos kaduhung. Pamugi salira luntur galih ngahapunten kana kalepatan Akang. Parantos kieu kedahna Kang. Wira ngagugu cerik nandangan kaduhung nu taya padana. Neni neuteup kawuh panon anu beueus alatan banjir Cimata geus ti tadi mula. Leungeunna lalaunan ngaragamang kana tak-tak Wira. Akang mah teu lepat. Takdir anu kuat. Serog sinini nyambeurkeun. Leumpangna lalaunan bari kundang iteu. Geus Ujang, ulah rek tutuluyan. Bener seksi Nyai, takdir anu kuat. Ayeuna mah urang pikirkeun kumaha kahareupna. Wira nguniang tina si Deku, treup melong deui Neni anu beungeutna pias lir kapas. Akang teh aya taroskeun, rupina ieu mangrupi hal anu penting. Perkawis naon Kang? Hapunten sateuacana boh bilih salira janten kasuat-suat. Mangga Kang. Perkawis anu tumiba sok wartoskeun saha anu ngalakukeunana. Neni teu gancang nembal, kalah nyelang ngareret ka si Nini. Ari anu direret teu ieu riuk pasemon, kadon anteng ngajanteng bari mencerong. Saha jalmina Nyi? Cek Wira kawuh teuteup anu beuki anteb. Neni ngabalieur bari nahan ambekan, aya kasedih anu nyangkarup dina hatena, ngarasa berat kacidah dina narimakeunana, nyage nahan sabisa-bisa, tapi keukeuh lir taya hartina. Kasedih gumulung bari jeung teu apal iraha baris ilangna, ukur jumurit sajeroning ati menta dipaparin kajemaran sangkan bisa nuluikeun lalampahan di alam kalanggengan. Hanjakal pisan mingkin diinget-inget mingkin pajejeut pajurawet, kasedih mindingan kacida rapet. Neni anu ngajanteng tebetus omongan ngajadikeun Wira beuki kasiksa ku rasa salah jeung kaduhungna. Yang wios atuh pami salira teu kersa ngawartoskeun mah Akang hartos. Sakali deui hapunten anu kasuhun. Engke oge uningan sing sabar Kang. Walau Neni bari keukeuh teu malik-malik acan. Mangga pami kitu mah Akang janji sanaos kumaha carana bade milari jalmi anu ngaguna sika ka salira. Ngadenge omongan Wira, Neni lalaunan malik nyang hareup. Tulungan abdi Kang. Kituna teh bangun anu ngalengis. Abdi hoyong tenang. Mangga mudah-mudahan diparengkeun tiasa ngarengsikeunana. Pok sinini nyarita. Geus heula Sujang, geus waktuna urang indit. Cenah. Tapi nih, Wira bangun anu teu panuju. sagalana oge aya batesna. Wayahna hayu urang miang. Serog Wira ngadeuketan Neni bari nyarita. Akang bade amitan. Tak aya deui anu diseja mugia salira aya dina panang tayungan anjeunna. Sakali deui hapunten Akang. Gabrug Neni dirangkul. Sajongjonan paungku-ungku deui bari jeung bedah Cimata anu leuwih loba. Pileuleyan Kang. Ceuk Neni kalayan murbut Cimata.
Wilujeng kantun nyi. Wira unur-unuran. Jirim sinini jeung Wira teh ngadadak di bulan ku halimun, les tekung silila leungit sapada harita tina tetempoan. Jeleg duanana ngajanggelek di hiji patempatan anu beda, ayana di jero saung rangon di tengah pileuweungan. Sajongjonan tayanu betus omongan, Wira tungkul bari jeung kapireng ungsrak ingsreu, cimatana nyurudjud teu ka bendung, kasedih nyang karuk dina jero atina, teu paler-paler. Sinini bangun temalire, ongko-ongko we nyang hunyar bari jeung nyisig. Kira-kira sajam ti harita, kayaan geus biasa deui, Wira mimiti leler tina kasedihna najan keur saheulaanan, duanana geus paguneman deui nyaritakeun ngeunaan leuweung jeung peutingna. Kayaan beuki loma, sanggeus Wira kapireng bisa seuri deui awahing digonjak ku sinini. Punten, aya taroskeun ieu teh. Sok sanaos ka eta ngelatina ngadugikeunana, nanging daraosan mah kasebahat peryogi oge. Pokna bangun anu asa-asa. Rek nanya naon maneh teh Sujang? Dupi nini teh saha? Oh, eta sugahan teh rek nanya naon. Apunten me naros ayeuna. Ngaran kami teh Ismaya Sujang. Nini Ismaya? Wira ngagereneng. Geus lila kami ngaranapan hirup di antara alam dunia jeung alam lelembutan teh. Mun diitung mah meh saabad. Hawatos teuing, atuh pami kitu mah nini teh tiasa disebat. Ceuk Wira motong kalima, ngarasa teuwasa nyebutkeunana. Nya kami teh marakayangan. Pokna ditungtungan ku ngaharlu. Punten ieu mah, nah leres anu marakayangan teh wireh aya kapanasaran atanapi urusan anu teu acan tungtas. Tungtas. Punten ieu mah, nah leres anu marakayangan teh wireh aya kapanasaran atanapi urusan anu teu acan tungtas. Bisa jadi kitu Sujang, kaasup kami sorangan meureunnan. Manawi kersa ngabagi cariosna, etang-etang ngadongeng we sapertos Mang Iyani. Ah, teu rame dongeng Mang Iyan mah Sujang, ngacapruk. Nya wios atuh, abdi hoyong terang kumaha lalakonan ini. Sajongjonan nini Ismaya teh ngahuleng. Ret neuteup antep ka Wira nu tadi sila di hareupeunana. Sanggeus dipikir-pikir, teu burung si nini Ismaya teh nyarita deui. Heueuh oge, ceuk rasa mat aya salahna lamun kami nyaritakeun ka maneh. Sugan jeung sugan. Pokna teu kebat. Mangga nih, abdi tangtos ngaregepkeunana. Sabenerna mah geus lila yang bisa ngawangkong model kieu teh. Lian ti sono ngawadul cara jelema, nya balah kawe disagedengeun eta kami oge neuneun harpan. Nya geuning ayeuna urang diparengkeun bisa tepung jeung paguneman. Kami rek nyarita balah ka satara bahasna ngan ulah ayeuna nya kami teh rek aya perlu heula. Cicing tungguan sakedeung. Tuh baku nini mah anastos manco ieu teh sapertos Mang Iyan nini mah ah. Nya kumaha kitu? Make jeung nyebut kami jiga Mang Iyan. Nya Mang Iyan oge kitu, nuju resep manco teh sok ngadadak nyilang angkat-angkatan. Pami teu ngadamel heula kopi teh, biasa nama wewes ka kamar mandi. Hei dadah, kitunya eta teh. Nya jebah gede hitut, lamun hitutna teh sok dilaepkeun. Dasar jelema teh nya.
ngurus tunyung ucut burung. Dupi ini bade ka mana heula tuh? Ngadamel kopi eta nepi ka cai. Aci da maneh-maneh pikeun ka disarwakeun kitu. Pokona mah daguhan da moal lila ieu. Muhun mangga nih, ku abdi bade diantosan. Ceuk Wira bari cecengiran. Wira teu baha ukur nutup nini Ismaya nu nangtung bari jeung saterusna mah leungit teuing ka mana. Wira gogodeg bari ngaraneg ngarendeng. Wira gogodeg bari ngarendeng. Bati ngagerendengnya. Wira teu baha ukur neuteub nini Ismaya nu nangtung bari jeung saterusna mah leungit teuing ka mana. Wira gogodeg bari ngagerendeng. Kitu si nini mah kamari oge basa di lumur sampangan sok ngadadak leungit bari jeung teu bebeja samemehna. Tapi ayeuna mah leuheung make jeung amitan heula. Ceuk Wira bari tuluy ngagoledag ngedengkeun awakna. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Cag urang tunda ieu lalakon Wira nya sareng nini Ismaya dina judul dongeng Rajapati bagian anu kagenep. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Sakali deui hatur nuhun kanu tos keur sarurumpaheun dina Room Simkuring channel YouTube Simkuring. Oge hatur nuhun kanu tos nyalawerna nya mugi sing kagentosan anu langkung-langkung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokona mah sing bagja, sing jembar rezekina nya, sing sehat, sing paranjang yuswa anu tos ngagibna nya, anu tos nyawerna. Tah kitu gambaran lakon kahirupan teh palawargi sadayana nya. Ieu mah siloka dina kahirupan yen seueur di antawis urang sadayana nu dianjangkeun. Anu kasebat istilah nama mati suri teh geuningannya. Urang dianjangkeun ka hiji alam. Bahkan di kapungkurnya seueur jalmi dianjangkeun teh ahli maksiat, ahli doraka. Pas dianjangkeun ka hiji alam teh diudag-udag ku urai badag nu gedena teh saperti tangkal caringin. Terus ngudag-ngudag. Pangi jeung aki-aki anu mawa iteuk bari leumpangna ngaroroncod tuurna teh. Da ngaranna Gus kolot pisan. Aki tulungan, cuk eta jelema nu dianjangkeun teh nya, peda diudag oray. Ujang, boro-boro nulungan aki mah pandeumpang oge geuning sakira rampeolan mamaki iteuk. Tuh, sugan aya nu nulungan mah di ditu tuh aya imah gedong. Cenah nya cuk si aki teh. Berongbong eta. Si jelema anu dianjangkeun teh lumpat ka imah gedong, tuluy ke gedor. Ai pas dibukakeun teh anakna anu maot keur umur 4 tahun. Nyai, nah aya di dieu nyai. Pan cuk budakna teh pan abdi mah di dieu tempatna anu teu acan baleg nya, anu teu acan akil balig ditempatkeunna di dieu. Tulungan bapak nyai, bapak diudag oray. Si budakna teh kaluar dikibaskeun leungeunna teh nya. Les oray teh leungit. Terus asup si eta jelema teh ka jero imah gedong teh nya eta saumur-umur hirupna kakarek nempo harita kaendahan anu luar biasa di jero imah teh kitu nya. Luga upluk aplak gitu. Terus nanya ari nyai eta urai nu ngudag-ngudag teh naon? Ceuk budakna teh eta teh amal goreng bapa salila di dunia ngawujud hiji makhluk anu bakal nyiksa bapa nu pikeun ka poe kiamat di alam barja. Terus aki-aki eta naon? Eta teh amal hade bapa kulantaran saeutik wujudna teh siga aki-aki teu boro-boro bisa nyapaatan nulungan bapa. Aduh kumaha tuh nyi? Depan bapa macan waktuna maot ngan saukur dianjangkeun. Sok bapa balik di alam dunia ya, bebenah amal hade bapa teh ulah nepikeun ka siga aki-aki teu bisa nulungan.
tobatan sakur laku lampah anu salah ulah nepikeun ka ngawujud makhluk anu bakal nyiksa bapa nepikeun ka poe kiamat di alam barja. Eta mah pas kuga teh palawarginya ngagukuk ceurik eta jalma nu dianjangkeun. Tobat nu sabener-benerna tobat. Akhirna mah dipenakeun jeung gurunya jeung para wali dibimbing ban kitu. Akhirna eta jalmi nu ahli maksiat teh jadi wali, jadi ulama gede gitu. Tak kitu gambaran nu dianjangkeun teh nya palawargi kita pamugia setiap carita, setiap lalakon jalmi-jalmi nu sanes karuhun-karuhun urang sing jadi pepeling keur urang sadayana. Urang masih keneh dipapasihan dipaparin waktosnya. Urang masih keneh dipaparinan waktos kumelenang di alam dunia. Sesa umur teh hayu urang manfaatkeun kalayan jadi ahli tobat. Urang tobatan sakur laku lampah urang nu salah, maksiat-maksiat urangnya bisi maot ngadadak urang can kaburu tobat. Gitu. Urang mugia sing kalebet jalmi anu husnul khotimah, jalmi-jalmi anu kenging rahmat magfirah Allah, ditungtung dibimbingnya ku Allah teh kana jalan-jalan kasalamatan. Yuk urang jemput hidayah sinareng taufik ya. Urang resep hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir ya. Tanamkeun kalimah la ilaha illallah ti ayeuna. Yuk amun sampai kene urang menakan mursid nya mursid tarekat. Hadeunun Kang Mitjan. Upami urang menakan mursid tarekat sumpingan baiat sok supaya diasupkeun, dicangreudkeun kalimah la ilaha illallah teh dina batin urang, kolbu urang, dina rasa, dina pikir, dina getih, dina daging, dina leungeun, dina suku, panon, ceuli, ya, lisan, buuk sagala rupa. Hareup tukang kenca katuhulur hanap teh dibuleun ku kalimah la ilaha illallah. Atau pamugia eta sing janten panutup jaga ya, panutup akhir kata nalika jaga urang ninggalkeun alam dunia. Saumpamina ieu kalimat la ilaha illallah ditimbang jeung beratna langit jeung bumi, berat keneh kalimah la ilaha illallah ya, berat keneh kalimah la ilaha illallah. Oge tujuan kanjing Nabi dilungsurkeun ka alam dunia teh kanggo negakeun kalimah la ilaha illallah. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di hanjuang siang, urang teuneun di haneuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.